Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru. Wilujeng wayah kieu wilujeng patepang dangu sareng Mang Guru dina acara ngadongeng anu mana dina waktos ayeuna Mang Guru bade mangdongengkeun carios anu sateu acana kantos didongengkeun ku Mang Guru oge tos didongengkeun di channel YouTube anu sanes anu judulna Supata karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Sok sanaos ieu dongeng kantos didongengkeun ku Mang Guru oge tos didongengkeun ku channel YouTube anu sanes. Panginten hatur lumayan we ka pemirsa YouTube anu teu acan ngadangkeun ieu dongeng, mangga wilujeng manco wilujeng ngadangukeun. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan ieu carios Supata seri anu kahiji. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru. Surubuk jegur lambak sagara pasusul-susul nembrak jungkiringna batu karang di sisi basisir. Caina mancawura nyimbehan amparan keusik anu sawareh lir digugusur ka tengah sagara. Ratusan manuk anu sok ngahakanan lauk pating garelik pating kareak kakalayangan di awang-awang. Luhureun batu karang anu teu kabura ku lambak sagara ngajanteng saurang jajaka. Leungeunna pageuh ngekeuweuk gagang jejer, dadegna lumayan seseg. Kalayan rupa anu kawilang hade, buukna anu ngombak banyu, endag-endagan kahebos angin laut. Kurunyud kiriwil. Lauk sagede dampaleungeun nyanggut eupan, jejer dicentokeun, lauk gagarapakan. Atara pisan kabungah ngagurat dina beungeut eta jajaka. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru. Panon poe beuki nyedek kabelah kulon layung geus mimiti hibar mapaesan wiyati. Panon poe cahayana maloncor tina sela-sela mega anu pating garunduk badi skapuk. Muwuh endah kersaning Gusti estu sampurna nggoning nyipta ieu jagat buana. Korang wadah lauk geus ampir pinuh, eupan geus ampir beak. Si jajaka gura-giru merenan jejer ngan gedig ninggalkeun eta patempatan. Jejer anu bahana tina awi kirisi dicekel ku leungeun kenca. Leungeun katuhu pageuh ngajingjing tali korang. Beuki lila lengkah si jajaka beuki jauh ninggalkeun basisir. Sanggeus lumayan dilana nyorang jalan satapak di pileuweungan anu jadi papager sagara. Si jajaka anjog kahareupeun hiji wangunan imah panggung anu kawilang basajan. Hateup nangan saukur tina tumpukan eurih anu paselang jeung injuk kawung. Pindingna tina bilik anu teu dikapuran-kapuran acan. Sisinarieun wayah kieu karek mulang jang, ceuk saurang awewe tengah tubuh ngurunyung ti pipir imah bade ngengelek boboko copong anu pinuh ku daun sampe. Mangbeung ayaan mak, ari bapak ka mana mak? Tembal si jajaka bade neuteup eta awewe anu tetela indungna. Halah nyawe geuning mani loba kitu ujang. Si bapak mah ka imah pupuhu nganterkeun pesenan cau galek teh. Ari eta lauk teh rek dikumahakeun kitu. Dipindang we emak. Ku abdi urang besetan heula. Ka birumkeun we sapalih ku emak. Nya kamari pesen. Nya sok we wadahan.
Keun ku emak dianterkeun anak ka cek rumah. Teu ngomong deui, lauk kira-kira 2 kiloan diwadahan kana kantong, song dibikeun ka indungna. Ari si jejaka mah ngoloyong katampian di pipir imah. "Ma, Oci, ma!" Ceuk saurang jejaka, sapantaran jeung anak nama Oci nyamperkeun rada gagancangan. Aya naon Jang Omod? Haha, ari mah rek ka mana kitu? Ieu rek nganterkeun lauk ka Nyi Erum. Ari si Dirga aya kitu emak. Ieu dicai. Anak Ma Oci anu tetela ngaranna Jang Dirga nyelengkeung ti pipir imah ngadengeun kana sora anu jadi sobatna. Si Omod teu ngomong deui, kebat bae nyamperkeun ka pipir imah. Ari Ma Oci mah indit rek nganterkeun lauk. Haha, loba ning bebeunangan teh ayeuna mah oi. Ah, maneh teu ngajakan ka uing maneh mah. Cuk si Omod rada berengut. Yeh, tadi disamper ka imah, kalah ka eueuh geuningan. Haha, eueuh ka mana atuh euy? Nya teuing da tadi mah eueuh. Ari sugan teh milu ka sawah jeung bapa maneh. Ngan ari nempo paculna mah aya geuning dina kandang domba. Oh, sabot iceun turun tah kajarian paling oge. Bantuan tong enggak euy? Sabodo daek mah. Ana atuh pesona. Tah aya hinis. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, 2 sobat aranteng ngabersihan lauk dibarengan ku galecok sagala diomongkeun. Sakapeung saleuseurian siga anu ngeunah pisan. Lauk bersihaneun kari 2 deui, anu hiji dibersihan ku si Omod, anu hiji deui digawean ku Jang Dirga. Rada kurang kerung Jang Dirga, sabab dina pejit lauk anu keur didudut karasa aya anu teuas sagede jempolna. Tapi gancang Jang Dirga nyumputkeun pasemon leuwasna, sangkan teu katohyan ku nu jadi sobatna. Pejit lauk dibeset ku seseukeut hinis. Gorehel, Batu Ali kelir beureum anu ngagencelang herang. Sakedapan mah Jang Dirga kurang kerung, sanggeus dikocokeun kana cai kulah. Batu Ali dibebaskeun kana pesak calanana. Anu tangtuna oge bari api-api siga anu keur gagaro, sangkan teu kanyahoan ku si Omod. Haha, da, uing mah bogoh kasih entin oi. Ceuk si Omod careng sena mersihan lauk. Nya atuh ngomong we. Haha, cidek ke era oi. Ari kitu. Mun daek mah euy, pangomongkeun ku maneh. Hehehe. Eueuh kawani jadi lalaki teh. Heuglah, engke mun pareng panggihnya. Kira-kirana daekeun atawa moal nyaga? Yeh, atuh nya teuing. Mun embungeun mah domba bikang anu haji oge pandaikeun keneh. Ceuk Jang Dirga nyerengeh. Teu balik maneh mah. Ceuk si Omod berengut. Jang Dirga ukur nyerengeh bari cengkat tina nagogna. Anu saterusna mah ngoloyong ka jero imah. Si Omod nuturkeun ningalkeun ucing anu keur cuplak-ceplak ngahakanan jeroan lauk. Lauk anu meunang ngabersihan ditunda dina luhur pago sarta dituruban ku aseupan. Jang Dirga ngoloyong ka kamarna. Tekung silila oge geus ngurunyung deui bari mamawa anduk. Rek mandi heula nya, ceuk Jang Dirga ngaderet ka sobatna anu geus siga teu asa-asa ngalimed ngadahar seupan cau anu aya dina luhureun meja. Si Omod ngan saukur unggek teu nemalan, da bahamna keur samutut ku seupan cau. Ari Jang Dirga mah ngoloyong deui katampian. Sanepina katampian, pipinding anu tina bilik ditutupkeun. Ras inget kana Batu Ali anu tina pejit lauk, ku siwel dikaluarkeun. Dina kaayaan kitu ujug-ujug burinyai. Batu Ali ngaluarkeun cahaya beureum anu hurung ngempur. Jang Dirga pohara ngarenjagna, meh-mehan Batu Ali lesot tina cekelanana. Sawacan ku hijab, wacangan, papances, pake dinyajengeun ka cuhu. Aya soratan pajirim,
jang direga ngagebeg sarta luak lieu ka sakurilingeun tampian tapi eueuh sasaha. Saha anjeun bieu anu ngomong, ceuk jang dirga. Ngawani-wani maneh tumanya tapi eueuh anu ngajawab. Sakedapan mah jang dirga ngan saukur hulang-huleng ret kana batu ali anu keur dicekelna. Cahaya anu hurung ngempur geus teu kaciri. Batu ali biasa deui siga bihari herang ngagencelang siga anu dijieun tina cai. Sanggeus aya kana sawatara lilana batu ali diasupkeun deui kana pesak calana. Sanggeusna ucul-ucul pakaian mah kejebur jang dirga mandi miceun kokotor jeung rereged dina awakna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, bulan purnama cangra, cahayana linduh, matak betah pikeun anu nempona, ciricit, lalai nyamberan bungbuahan leuweung anu meuhpeuy, anu memang keur usumna, dina palataran pileuweungan anu rada negla, saurang nini-nini tanggah neuteup bulan, katojo ku cahaya purnama, atara pisan mata anu katuhu, kempes katutupan kulit mata. Rek nyepi ka iraha kuring kieu teh umur geus leuwih 500 tahun. Geus capek nyicengan polah manusia di alam dunya teh. Cek nini-nini liar tumanya ka bulan. Simpe teu meunang jawaban. Bulan ngabige teu bisa ngajawab padanya manusia anu katembongna keur ngarandapan tunggara rosa. Kira bebaskeun abdi teh Gusti. Abdi tosonyo hoyong nyepangan anjeun. Hapunten sagala kalepatan abdi. Kitu gerendangna deui dibarengan ku beueusna Cimata. Ni tong di luar wae tiris, ceuk saurang wanoja ngalaolekeun sirahna tina lawang panto. Tekung si nemalan heula. Nini cengkat tina diukna. Sanggeusna rumahu siga anu hayang miceun Bang Baluh. Berangke nyeh nyai, ka dieu angguran mah. Cek nini agupayan si wanoja. Semu ngalenghoy si wanoja anu tina dedegan jeung rupana geulis kacida nyampeurkeun. Kira-kira 2 lengkah deui ti nini ngan sewuk. Si nini narajang beureupna anu leutik tapi keker. Lir ngabelesat rek ngalasirah. Juralit si wanoja jujuralitan ka tukang nyingkahan panarajang. Si nini nyusul tepus ngagajeleng bari ngajejekeun dampal sukuna. Lir anu geus bisa maca kana gerakan si wanoja babalicetan nyingkahan panarajang bari sakali-kali ngasupkeun tonjokan jeung jejekan. Sewuk. Cat. Katojo ku cahaya bulan 2 jirim jojo relatan silih tarajang tapi taya hiji-hiji acan panarajang anu kena kana sasaran. Alus rasmi alus, joros nyinyi geus kacangking kabeh ku hijab kalayan sampurnya. Cek nini neuteub wanoja anu ngaran Ratmi kalayan sorot mata anu ngagambarkeun kasugema. Aduh, hatur nuhun kana sagala atikanana nini. Ieu sadayana alapukah tina kanyaah nini. Cek Nyi Ratmi rengkuh nembongkeun ka ajrihna. Kencong diingat-ingat wae perkara eta mah. Cek nini sakedapan mah eureun heula tina ngomongna. Kapireng ku Nyi Ratmi gura tunggara dina beungeutna. Kunaon ni? Katinggalna ku abdi. Ayeuna mah nini teh sok seueur hulang jentul melang ka abdina ogen ni. Cek Nyi Ratmi kituna teh bari nurutan diuk dina amparan batu anu kawilang gede. Si nini sakedapan mah teu nemalan
tetep panon anungan sabelah kosong molongpong ke awang-awang. Siganya geus waktunya. Nini teh ngaguarengenyaan saha nini anu sabanyarannya. Tetep si Nini anggar kosong. Maksud nini kumaha kitu? Cek Nyi Ratmi kurang kerung. Nyai, ngaran nini anu sabenerna mah lain Esi. Ngaran nini teh Purawati. Umur nini geus 500 tahun leuwih. Cek si Nini anu ngakukeun ngaran Purwati. Eureun heula nyaritana. Nyi Ratmi beuki kerung, tapi teu mairan sieun malah ninina jadi ngaleok wangkongan. Nini geus bosan hirup di alam dunya. Nini sonyo hayang gerang ngajeheus ka pangeran. Eta pisan sabenerna mah matak nini sok loba hulang jentul teh. Cek Nini Purwati neruskeun caritaanana. Maksud nini teu tiasa maot kitu. Cek Nyi Ratmi ngawanikeun maneh pikeun tumanya. Sakur anu nyawaan pasti ngalaman maot. Nini can maot alatan kena ku Supata Cisalaki. Basa umur nini kurang leuwih keur sapantaran jeung hijab Nyai. Cek Nini Purwati eureun deui nyaritana. Narembongan deui lalakon baheula ratusan tahun anu katukang. Nyi Ratmi beuki saregep ngabandungan. Kieu Nyai, baheula nini kena ku Supata Salaki teh sabab musababnya mah alatan nini teh ngarampak pasini. Nini jeung Salaki baheula mah cicing di dasar sagara. Nini teh kabongroy ku saurang lalaki di bangsa manusia. Tuk nepi ka nini ngalakukeun perkara anu nirca. Nyaku perkara eta pisan Salaki nini jadi rajet hatena. Cek Nini Purwati eureun heula nyaritana. Pikeun nyusut cimata anu ngalembereh mapai pipina. Salaki nini nyekat nelasan pati alatan pohara kuciwana. Sabab nini geus ngarumpak pasini anu rek satian nepi ka beaknya umur. Samemehna ngalepaskeun nyawa. Salaki nini ngaluarkeun Supata. Sangkan nini robah wujud jadi nini. Panon nini anu kacuhu ujug-ujugna telang teuing ka manya. Nini di Supata sangkan teu bisa maot. Nepi ka eta siki mata nini anu kacuhu bisa kapanggih deui tah kitu Nyai. Cek Nini Purwati rada panjang lebar nyaritana. Nyi Ratmi molohok teu ngiceup-ngiceup lir anu teu percaya kana naon-naon anu kadenge ku dirina mangsa harita. Janten, nini teh sanes bangsa manusia. Cek Nyi Ratmi teteupna pinuh ku pananya. Nyai, ari nini mah bangsa manusia ngan Salaki ti bangsa jin. Lumayan lila nini nyuturkeun Salaki di alamnya oge. Disaprakeun ku Supata. Nini geus teu bisa hirup deui di dasar sagara. Tah kitu Nyai. Nyi Ratmi unggut-unggutan tandani ngarti kana naon-naon anu diomongkeun ku ninina. Janten, tadi abdi saha anu salaresna atuh nini. Disaprak soca tiasa ningal. Mung nini jirim sepuh anu dipikawanoh ku abdi mah. Cek Nyi Ratmi teteupna nanceb siga anu hayang neuleuman eusi hate anu jadi ninina. Engke deui we perkara eta mah Nyai. Ayeuna mah pangmeuleumkeun heula sampe. Nini teh hayang barang jahar. Cek Nini Purwati siga anu hoream nyarita deui. Teu wani baha Nyi Ratmi oge geus apal kana pasipatan anu jadi ninina. Leos Nyi Ratmi ninggalkeun Nini Purwati sup ka jero imah rek nohonan pamenta ninina. Cag heula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mangguru sijamit mungkur amit. Cag heula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mangguru sijamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.